ilang tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman. Orang tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana katenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa. Teu. Ketentraman maya di diri urang, ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم بمرادي وتاب لنرima tobat ya Allah ala salasati atas wong tetelu alladzina khulifu izong agaganden ayakum ya alladzina kabi'ani taubat saking dan terima tobat alaihim atas alladzina biqarinatin kalawan qarin hatta idza daqat alaihim mala tatkala rupake ngatasi alladzina babu mimma rahabat kalawan barang kang jembar serta barang kang jembar ya dua ma'rubiha susumertani jembar ardu sa'atiha tegese jembar ardu luas ardu wala yajiduna makanan yatma'innuna ilaihi makaran ya alladzina ing panggonan kang anteng ya alladzina kabeh ilaihi maring makkah wadaqat alaihim anfusuhum lan rupa kata si alladzina pirang-pirang hati alladzina qulubuhum tegese pirang-pirang hati alladzina lilawam karena wal wahsyati lan gersah bitakhiri taubatihim kalawan dena yakin taubati Allah fala yasma'uha fala yasma'uha surun wala sumaka orana ngamot ing anpus opo surun pirang kabunga lan orana ari wa zannu lan nyangkalan yakinkeun ya ladzina kabaqonu tegese yakinkeun ya ladzina an satuna kalaguan mukhaffafah tadiku mukhaffafah min dzikrillah warana nanggal musiku maujud saking Allah illa ilaihi angin maring Allah mataba alaihim kari-kari narima tobat ya Allah ingat tazaladzina waffaqahum taubatan li taubati tegas maparinan taufik ya Allah
Tumbing alladzina kada tobat liyatubu Depan ganta tarobat alladzina Innallaha yazatun Allah wa Allah tawabur Iku kang sangat Nerima tobat ar-rahim Tur kang sangat Walase Ayat ite Meluikeun ayat anu kamari Tentang diterima tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fis sa'atil usrah lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan lantaran kangjeng narima berita di Roma bahwa di Rum bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saanu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat baleti urusan pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang bae kieu. Alhamdulillah manurani. Bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We nge kadeul aja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu di DPR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta anu ya Allah ya Rabb haji nah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah siap tempur perang lawan musuh Allah baik mantep. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan disiap nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma ndek panen.
hiji eta nomor kedua na ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada niuhan tapi di benak hatina lah kendaraan aya awak sehat pokona mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar kan nusuki mah kitu bae pan nusuki mah tuh kitu bae tah padahal nama kendaraan ecek-ecek lain mah geus hebat kakejar geus wae berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi Ka'ab menunggu panen nomor kedua lah sapira Tabuk kendaraan geus disiapkeun keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk nyana masih keisuk icuk colek eta calon atau situ calon kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan naik tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana gua di cicing di bonen ke hararayang nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk bendera kepanglimaan pikeun ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Sayyidina Ali kita ngurusan ahlul bait nah ibarat datang ka Tabuk teh ditaroskeun ai Ka'ab mana aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun geus henteu nyana mah bagus keke nuturkeun ka dia kalau ngomong cicing tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng malah itu ya tuh wah Ka'ab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk akhirna Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana akhirnya terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi kasimpulanna mah sarua jeung perang ulang Kangjeng Ka'ab Hilal Marah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah tuh nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya ku Gusti Allah ditegur tetapi dihampura Muhajirin jeung Ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Ka'ab dibalik
Kakangjeng salam kuluk salam kakangjeng Nabi tengah jauh. Assalamualaikum maksudnya endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidar itu menta hampura. Kanjeng Nabi tengah jawab cuman senyum-senyum, kan senyum beda. Ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teuing ini mah. Urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum bade bagus jembarat teh. Aya nu senyum neng mana? Senyum. Ieu mah senyum beti mah ieu bagus. Tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang. Awewe ditanya ke urang, "Neng gimana?" Mantap ini guys. Iya mas senyum penuh arti. Tapi lamun nanya deh, neng tuh senyum kene tapi kos gitu walai deh. Lain. Masya Allah. Iya Kangjeng. Begitu salam teu dijawab bukan. Kangjeng Nabi senyum bagi bari ngabalieur. Wah. Ragak jantung ka. Aduh. Itu datang teu deuk menta hampura. Ningali rombongan sejen di hampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep di hampura kok. Aduh kaula mah ngabalieur kan ya didinya nyeri hate ka abdi ya Allah. Sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat. Maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur. Ku teu milu perang teh itu jadi mamala. Aduh cek abdi ku ieu jadi kieu. Ya Allah. Nyeri hate teh. Lantaran Kangjeng Nabi sikapna terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulan nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabara ribu tahun neraka, sabara juta tahun neraka. Hese di paremanana blambir banan sama rumah neraka. Beak jeung mobil-mobil blambir lah, jeung supir blambir. Jeung nu boga blambir lah. Jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blang heam lagi geus. Tapi ku kecelak cai mata tengah beuting. Urang takarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb. Keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang jeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah. Kerkaca temah galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb. Heuh, tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden. Bogoh baheula teh. Soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade. Tukang anu diukna teh naon tah? Batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeun naon ngaranna? Teu sia. Tolol. Aya di anak kamu. Sagala rupa aya eta urusan sogoir. Encan inget soal kabair. Gusti komo di zaman ayeuna. Nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngridit pisan. Bahkan lamun kadeulina kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan janana gitu.
tarolol teh coba ublak kuari goblok tah iya kabair urang inget-inget tengah penting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka caranya seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang perem takarrub tadarruk terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti ya, bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panata mah dihampura ku Gusti Gusti lamun nabi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapanas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleup jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh bakal ngurucut cai mata urang ngecelaka ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahalna cai mata urang nila ceri kos geus gigisi bae kunaon urang aduh naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS tata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak si aja segoblok dek teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha beuh pohara jasa aing praktekna teh sampai di sini saja amboh atuh murag di jantung aing dek teu ceri kumaha cenah lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos kitu kan sebenarnya macam dia mengaji kok sedih amat banget ya Allah emang kan nah ngaran lagi ngaran hidup di dunia kira sedih sudah lain maksudnya naon sukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema memesan karung buat trik ajuk wari itu dibayar aduh Masya Allah tuh kan urusan kos itu bae cerik teh urusan dunia jeung dunia bae Masya Allah kan saya kunaon sih cari gitu bantu rumah diterima aing teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja cari padahal urusan kos gitu Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS teu sia aja goblok aing enggak suka bumi dengan teuh ingki ka aing teu jauh di urusan kos karena itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh jauh urusan urusan karugian dunia ai kitu mah maji geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh ded jeung Allah mah babah jeung Allah mah eta biasa bae lah sanajan ka neraka ge moal kebeli sakedeuk ye cekena mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sugut goblok Gusti ya Allah dong Ka'ab bin Malik teureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngerasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk
tamada minta hampura ka kangjeng ngabalir boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasum gobo non godop nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu kata bu teu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha tahampura ka kangjeng boro-boro ngahampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan ya sebenarnya nama jelema nu terasi aya instruksi dari ti kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah bere obral-obral antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown Masya Allah akhirnya caririk duduaan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal-soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun ceri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa instruksi selanjutnya cek kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan aya di imah mah aya pamajikan lumayan obrol jeung pamajikan gak urang teh bisa we curhat soal kariwe, soal kesedih, soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan mah ngurutankeun ieu atuh teu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik juga pas malulu ya Allah ya Robita ieu kan teu beurang akhirnya kan diinikeun ka keluargana sakumaha instruksi kangjeng kaulah teh keur di lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianana ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol
teu bisa keluyuran dilarang. Sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya dinyana, gagah aya dinyana, sugih aya dinyana, tapi teu daek nilu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji. Beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba. Masyaallah karing sedih. Tina 40 poe tambah 50. Tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem, maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30. Aya naon ya Rasulullah? Jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat musuh. Cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah. Aya naon? Deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura. Atuh eueuh masalah engke sabar ta subuh nya peuting-peuting. Ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta. Atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi. Dan ge we nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan. Tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nuturun ka Kangjeng. Masyaallah bantak ieu ayatna. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna. Waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi korinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin. Selama 50 hari salam teu dijawab bukan, senyum-senyum bendung. Jeung jelema para sahabat mulai teu meunang obrol-obrol, lelempangan ka pasar teu meunang, kebutuhan-kebutuhan teu meunang, diancam. Nah, ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masyaallah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna. Padahal neuleuh sahabat muhajir, neuleuh sahabat ansor nu lain, neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura. Padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa. Idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku urang dicaritakeun benuana Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakitu buana, tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atulah waka ku Kangjeng heulanan, ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadina mah henteu, wari kadenge nyana gubras gebris bae. Urang datang teh ka imah assalamualaikum, lain dijawab lawang gebruk. Wah. Beuh, panglima aya di jero ieu. Beuh, geus lain deui rarasaan urang. Masyaallah. Eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik. Terasa eueuh bae kumisna sama sakali. Wah, teu beres ieu. Ibah da ngabangun urang. Pamajikan urang. Nu meulikeun mobil lagi urang, anu nganapakan urang,
tapi ketika lawang digebrukan, masya Allah, ini dunia sempit. Ya Allah, aduh, waharaja mun hayang nyawa sempit na dunia nyandung sempit ya dunia, kecuali cek nu kolot naga ulama rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyomal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia, masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya. Tapi ayah bae meureun hiji dua mah tuh ieu mah lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masya Allah, eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung, ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga, geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh tah yang bung emangna surga naon kitu ngan eueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianter di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula. Iba dongeng doang. Masya Allah kan dah nutiluan danun can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna haji jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesana eta asek nu sakitu poharana tetep kesana sebab salah kida tuani milik kadieu pamajikan tuani milik kadieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih AC-na ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman beuh seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh wow santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha tempes basa seserian keneh haju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh modal kos ge di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego
tanyakan ke santri HS di mana baiknya nama di kamar saraksa langsung ke majelis aya asa teu nyaho mayarnya nama teh ke masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya masya Allah sholat baca sholawat itu lain surga sih dong yeay lamun hayang nyaho hate surgawi santri nya nama aya awewe di dada doa diterima dek henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lah ngomong sih nya hate santri bagus gitu ketika didesak banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceuri santri mana meureun geus mun aya jauh indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung nyiuk sorangan ngisikan sorangan beke ngobrol deui nya mah kos nu teu masak teh kos kitu beres dari kadinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh hayu aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho ditutup deh geus teu make aturan itu mah biasa aing barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur makan santri nyahon nya nama nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot mah baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokotnya aja poek geus mah sugan marah sugan masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna jalain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah henteu teu boga pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah hayang ge masantren ibadah masya Allah lempeng jasa teu budak mungkin aku masih lamun di hiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikiran naon keluar di dunia mantak ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia mah kakarkos kitu dah pada wal kaharti dunia santri mantok loba nu nanya ka kula soal-soal dunia saya dek mondok kan teh sih henteu geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali dek mondok arak bae ngibejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajeng hukum mah hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir ti Allah
atuh aing manggil takdir mah babahri kabeh geus ditulis di Lauhul Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun nya ye. Masya Allah kan. Lah ilang tiluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman. Orang tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana katenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa. Ketentraman maya di diri urang, ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangada asa ngaji teh gegeran teh emang urang tuh nagih aju kuban lain aju pengen celik kula ye gegeran mun balik-balik lamun henteu sakalian teh pemajikan pinter amat sih udah tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagihan hiji tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa qad alaihim anfusuhum ruh pekan tiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh najas berarti kan nah kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung kolbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kadelena kos kitu ieu keur bingung ngajeun kumaha kan awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmah tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak nyeli jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres eta jeung kumaha make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen kumaha kajawan ku aing aju buuk lagi geus teh disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ieu budak kadel kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajen kumaha rapih deui
kopiahna mancrit, masya Allah, bajuna takwa, orang mereknya dia merek takwa, buatan Bandung, kajian kuku aja udah kerjembar, tebak bener baik orang yang calon lurah, nipu, ya penipu ya, calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti, weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah. Dah, kada itu na mungsrut kiaina, batur nu calonnya na mungsrut. Eta gara-gara ka bawah dunia batu. Ulah, kiai bae. Datang di calon DPR, kiai ngadoakeun. Pan calon DPR teh calon penipu. DPR teh pan calon pamalingan. Aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang. Emang kiai teh lo ngadoakeun, kamar rahasia aing goblok. Nyana gede atuh lain deui merena. Tuh, dasar kiai. Nasib kiai ngadak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai maju eta baban pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka juga singgung baheula tamah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tamah carita baheula kolot aing carita kolot aing tamah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu ulah suka juga kitu aya kitu merenangan aya lah ieu merenang sok juta jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu negara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama natan global nabeh kan nu mantak sepakat ieu negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabak da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon pokona temen laluasa bae saya mau ulangnya dengan kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuling heulanan deleukeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya bangun siapa tuh percaya ke aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah teu maling kabeh dah so amat sejarah nu yang dibuka sih ye parang saha kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah ye jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka ye ulah
tetep bae urang mah ka surganya nama ka neraka. Sia ngomong sok macam-macam. Lamun teh jujur. Bisa jujur mah di mana bae, dagang teu jahat kabeh. Itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran. Ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui. Jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendia Al-Jahannamiyah bae. Ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan, nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar. Nu hese ge kan sadar. Urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya. Tapi orang salah tapi hanya sadar heuh sabarapa aja horeganan barang ditembok ku mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah heuh tah hayang sadar seperti eta. Ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak dosa keclak cai mata teh bakal niiskeun neraka. Bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan Pak. Yehehe poharat teu kudu make ember-emberan, teu kudu make kudu semprot tadi naon ngaranna blang teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah. Masya Allah itu yang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan diterima tobat. Wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi. Ku sempit-sempitna dunia nu sakilegana terasa sempit, ku sempit-sempitna qalbu lantaran can diterima tobatna terasa kadi hese kadi tu hese akhirna boga keyakinan ieu teh aing teh salah kesalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga keyakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga keyakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah di Allah aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupak saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan jo aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeunna maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ye geus dibere fasilitas lamun urang ngoloson urang ngolos tapi ka begitu dibaca setan rajin teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere
senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentak wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga keyakinan utiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas kurang nyandung hanu kolot rina dunia lega luar biasa dinaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak Sumatab alaihim Allah narima karena tobat dan nutiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang kan tos itu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu beuh anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjikot cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah iya teh tadi bere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing moal jamugah nu Allah ana ilmu wa illa pala ilmalak ka Gusti Allah ana basaruk wa illa pala basaruk anak sama pailah pala sakala ku aing kabeh ku di aku sia teu di aku urang-urang sakieu ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki pudoli teh aduh masyaallah keur ieu kumaha bari mah siapa sok aju hasud gitu teu tah ya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum urang bisa salat lain urang nang Gusti Allah urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak ih poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente mah kan sakit teu boga duit keur sararusa ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufekna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu nah itu kadeuleu kan duit di mana bae kanyahoan
nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyawan ieu ngaranna tukang ngangan duit ngaranna. Nah, akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti. Akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sebenarnya mah kesariatkeun ieu mah geus lain. Mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat. Sahabatna geus ana hakikat. Namun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh. Nya bisa cerik nang Allah. Nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah, nyana bisa nemah nang Allah, nyana bisa tobat nang Allah. Nang kurangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli. Dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayanya Gusti Allah atau emang statusna At-Tawwabur Rahim maha nerima tobat Rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang Rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji Rahim Allah sehingga orang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu Rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tah mah tuduh saja mah henteu Masya Allah jangan Rahim Allah coba orang dipetingkan urutan ialah Ka'ab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa kurang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan di diuk di sisi nana cerik sarua cek salah kena kon cerik ya nanya neng kunaon cerik nelegaga cerik kalau mau partisipasi baik aya cerik partisipasi tolol sebetulnya lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak serik kula milu serik kakak cerik kula ge milu cerik kula mamukun hendak nuturkeun ka kabeh weuhan nembongkeun cinta kula ka kabeh Masya Allah jadi tawel kurang geus ning kula cerik diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kena ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab kedatang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah
Kangjeng Nabi mana ayat timbul ti kaula ya Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian lain teh kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang geula kaan tenang teh urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sakali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah kebenaran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat Masya Allah setiap rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketingali hakna mukjizat supaya kadulu benerna mukjizat tandingkeun jeung sihir lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat setelah para rasul teu aya agama dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para tabi'in dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasir wali dibere karomah tandinganana tetap sihir teluh ulah kaget lamun kiai diteluh ulah kaget ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh sarua bae terus datang ka kuari terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat sihir jeung karomah sihir jeung maunah ulah maunah maunah tunggak gajah tahu sekali jadi pertandingan duh cenah aing masih amat jadi kiai kos kitu mah jah teu lain ti kiaiin meureun can ge jadi kiai geus ieu eta cenah bisi ditelu tuh kayak di ujung-ujung sama paeh bae di paeh perang syahid paeh ragag cilaka syahid paeh ditelu syahid sia mah amin bangun dek neluh ka aing iya, tidak sekarang itu, Masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna aneh kadang-kadang urang hee si penting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha jam 2 beuh puting kene sial jasa rep deui bola pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat,
dewi wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mentau wiridan jetu sholawat datang keluar iman dibere sholawat di bae cek gini aisyah kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna ieu sholawat ni hayang naon atuh sia hayang naon urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak bimbingan moal kuat. Moal kuat tu mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawani nu mawa teges anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia sodna kumaha sodna goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Pon nah iman waktu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengeuna ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran za kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu. Tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang ditu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeunah dibere duit aing. Tuh. Numantak babagi po datuh. Gara-gara sampai ke letikos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan mah urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Dinu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak kita tuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah gitu. So ngadengekeun gula teu kebal haja bae muatanna katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom
likulli makom makol likulli medan rijal aya muktado nganyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan orang harga mati atuh urang matinya pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah persatuan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah keluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu ieu mantak ngaji di ulun-ulun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga takula geus dibere embung muatan gitu teh ngaji bae ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusul ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadekeun oh berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae yuk ngajina yuk didinya mah didinya di Cilogon urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu gua ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jai mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegerseupkeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaat nama tu mangga bae baik henteu aju kurana bendu henteu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komorano karno pernah shooting bareng ben baheula gara-gara sapeker kos jadi kieu eta atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana
urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat ndek diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.